Bismillahirrahmanirrahim. Yari Kirianto nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula anu namina Mimih Rusmini kalayan nganggo mas kawin mangrupi perhiasan emas 10 gram kontan. Nikah kawin Rusmini binti Maman kalayan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Dan di kesempatan kali ini saya meliput suasana pernikahan Neng Mimih ya dan saudara Rizky. Ini pernikahan di Kampung Nagrak ini sahabat ya. Dan di sini saya berkolaborasi bersama Dara Sunda ya, meliput suasana kemeriahan pernikahan Neng Mimih ya di suasana pedesaan Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Oke sahabat, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Alhamdulillah udah sah ya teh ya. Doanya dong teh buat pengantin teh. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Teteh mah ini siapanya pengantin? Saudaranya? Iya. Saudaranya. Adiknya. Oh, adiknya si AA ya? Oh iya, sama teteh siapa teh? Rika. Teteh Rika. Oke, udah menikah nih teh belum? Dua kali Belum. Semoga cepat menikah nyusul ya teh ya. Amin. Ya, makasih teh. Perhiasan emas 10 gram ugi sing janten kabarokahan ka saya dan rumah tangga urang. Iki abi nampi karena ieu mas kawin, mudah-mudahan naon anu tadi terus digedangkeun sing dikabulkeun Biasa. Allah subhanahu wa ta'ala sing bagja oge sing kiat rumah tangga urang. Urang kangge sawer di palimana. Langsung ke acara sawer ya sobat. Kita prosesi saweran dulu ya sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Sate acana simkuling patutup kesal di sawer budaya Sunda. Langkung ti payun simkuling muda jendang si kampungkan. Kok pilih janggal basana ngaraheun kasadayana. Kirang pantas rehna simkuling sanes ahlina kasusastraan Sunda. Ieu mah sakadar maksakeun etang-etang ngedalkeun arti anu kagungan salamatan atanapi arti salamkeun. Salajengna simkuring ngedalkeun ieu sawer sanes kujalaran adigung tumalapun atanapi ngaraos luhur tinu sanes. Bemutan simkuring manami aya bahan katampi eusina biasa kapeti kanggo anu bade kunci pamitan ngarajeun kana kancah laki-laki. Mugi-mugi diantarisna tiasa dijanten
sabinulungan sarendek saijong sabobot sapihanan sareng para wargi sadayana mangga ayeuna urang sami-sami manjatkeun apa Gusti Maha Suci. Mugi-mugi para ibu, para bapak, rabu para kaca sadayana kenging taufik hidayah dikeun singan diri nawapang kapribadian karena jalan anu sampurna dibekeun nyalametkeun diri dunia dan akhirat. Nyok ciruk galur tigalur teraja parawali. Si potong bukannya pakai resek punya pakai resek sih aku siap. Iya, ka dia we lah. Yo, bahajat yo.
biar sekali ya. Alhamdulillah acara sawerannya selesai ya sobat. Oke, kita kenalan sama pagar Ayu cantik nih. Neng, sama Neng siapa ini namanya Neng? Neng. Ayo. doa anak kanggo pengantin ya, teteh pengantin. Semoga apa? Semoga Anda Samawa, amin. bahagia selama-lamanya. Amin. Langgangnya. Iya. Bisa sampai mau memisahkan. Bukan nama jikan kakek neneknya. Oke. Iya, sip. Oke, nuhun. Neng saha itu namina Neng saha? Sasep nih ya. Segani. Nuhun. Tarik ke anak tarik. Kasih Satyate itu di kakeknya Satya 26. Sesi buka pintu ya ini sobat. Pencet nogen. Atin kali tukul kaluhur ka mama merenang ka papa karungkem buanana dari suhur ke marokat Janji anu suci tos diucap, ucap sareng pogo tos ditampi, karaya deui maksa, iwati ibadah sampurna agama kalayan kaulahan. Kadeudeuh teu aya tandingna. Welas asli ngaranjeun.
berbekal suka jaga hidup, hincap mangsa jalan kehidupan dua. Mana nya eta mamahna sok ikan deui Neng ujang kiwari hidup tos lahir satu deui dihijikeun Isratna anu karuhun doa Kangjeng Rasul anu agung sok jalan ke arah kajen doaan. Dari aku mudah-mudahan janji anu tos diucap gue mudah-mudahan sehingga saksi kangge abdi duaan masa bapak mudah-mudahan semoga kesadaran bapak mudah-mudahan main ujang kiwari hidup terus lain batur deui dihijikeun ku asman kalam karuhun di doa Tujuan konseptu mudah-mudahan lanjut biasa menjalankan dalamnya kebahagiaan. Mudah-mudahan melanggarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjadi. Betul. Ah. Ringkas melagat jadi kirabi mudah-mudahan terjadi amal ibadah ini